Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring pun didadui wahyu dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh, mangga urang sakseni warta salengkapna. Aturan daerah nu ngeunaan kana pamakean, pamulasaraan, pamaliharaan jeung pamekaran basa, sastra jeung aksara Sunda geus ditangtukeun ngaliwatan sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung. Pupuh panitia khusus Tatang Suratis nepikeun yen basa Sunda di Kota Bandung geus jarang digunakeun jeung dikhawatirkeun leungit. Kukituna dijieun aturan daerah ngeunaan kana pamakean, pamulasaraan, pamaliharaan jeung pamekaran basa, sastra jeung aksara Sunda. Kukituna dina aturan Perda diatur di antarana unggal poe Rebo sakabeh warga Kota Bandung, katut pajabat atawa masyarakat wajib ngagunakeun basa Sunda. Di sakola oge pangajaran basa Sunda wajib dijadikeun kurikulum ti mimiti SD, SMP, nepi ka SMA. Saacan Perda ieu dijieun, basa Sunda emang geus digunakeun di sakola unggal poe Rebo ti saprak tahun 2006. Pamakean basa jeung aksara Sunda keur ngaran-ngaran jalan di Kota Bandung oge geus digunakeun saacan Perda ieu disahkeun, cek Dada. Pupuh DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan nepikeun kana pangesahan Perda bahasa Sunda. Yen sakabeh warga Kota Bandung teu iwal pendatang oge kudu patuh kana eta aturan. Nurutkeun Erwan, sanajan dina Perda diwajibkeun ngagunakeun basa Sunda unggal poe Rebo, tapi eueuh sanksi anu pikeun anu henteu ngagunakeunana. Sanksi teu diatur, tapi warga Kota Bandung ngabogaan tanggung jawab pinuh wajib ngagunakeun basa Sunda lamun masih keneh hayang cicing di Bandung. Nya sanksi moral bae jeung kudu era, tambah Erwan. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda. Simkuring didadui wahyu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.